ke DRT duli nyangsang geuleuheun teh si Aji ih iya boga bobotoh nyaho kodratna lalaki kalak awewe atuh kodrat lalaki mah hayang ngaleuluh dah kalak kitu apan pika geuleuheun jelema kitu teh ayo urang init batur hege aduh mulurang bahek beunta di lempang ratu ulah togol di parut kunaon ieu lempang teh deg-degan kieu sempoyongan gitu sempoyokan kieu sempoyongan sempoyongan sempoyok alah halo sahabat hijrah lebah mana sia teh ai maneh di mana aya naon ieu teh batu rapat eueuh sia teh alah sorry bos sampura euy nah di mana itu di pojok bos keur naon biasa we bos ngahaneutan bos ngahaneutan si duru anjir tahun 2020 aya keneh bahasa si duru tegaul bos apaan tuh si duru si duru seteh meuleum sulu diriung-riung nahawu tegaul bos aya cek maneh ngahaneutan teh naon ngahaneutan teh naon atuh drink dong minum bos ade sia teh mabok ya ibro kade sia goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekeh botol harapan umum jahat nyontoan teu hade ka batur sia ngaruksak generasi pemuda na teu nyaho aing jeger desa Cinanjung gelo terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanjung aing kudu bilang uwo gitu orai kawat macok nu gelo bos naon sowat gitu loh najan si bos jangkung gede moal ditarajian ku hamba bos cicing lah kumaha abdi hirup-hirup abdi uruskeun mah urusan pribadi tong uruskeun diri abdi bos lain masalah kitu sia teh naon ye dengekeun ku maneh aing ngaran-ngaran mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun deur nyekek botol kitu doraka campelak diri sorangan jadi ruksak awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng cember ngageringan awak sorangan dengekeun sadul susah denge-denge leheung keneh abdi bos leheung kumaha leheung keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak kulantaran minuman keras leheung aing mah ukur pribadi ruksak teh tapi aya anu leuwih tibatan aing bos naon anu mabok tanpa minuman nah ayanya aya naon mabok jabatan mabok kapangkatan mabok kadudukan teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos anjir tong dikeprokan lah da lain japati aing malah eta teh ngadukung beleguk teu butuh dukungan bos lamun saweran butuh bos aing hake di Bapak Haji Edi di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay Ibu Yani gitu bos moal karas kalam sawer-sawer tong dikitu-kitu kege ngartieun Bapak Hajat oge nya gitu bos heueuh salah kitu teh moal karasa ku obos ka peureuh aing bos ya dangukeun ku obosnya setiap aya haseup tangtu aya bener teh seuneu bos bae batur nyaho aya si obos cicing wae heuh seuneu nyaho oge seuneu lain udud aya cukang lantaranana bos kekieuan teh da urang maka kara ayeuna nyekek botol bos baheula mah aing mah kieu salat lain ku dreum leuwih parah sia mah heuh sakieu mah leuheung bos ari kitu kunaon nyeri hate bos nyeri hate nah putus jeung kabogoh bos putus kabogoh nepi ka mabok teu pira sia teh
Nah nu nyawer mana alah aduh teu dikalungkeun aduh non di saya cacak mabok di bapak hajat tu kening alah jajak kalau hatur aduh beres jis tuh ah bari mabok anu nyawer anjing teh nyaho kieu mah mabok aing kabetaeun ja ningali aing jadi Miss Universe dulu loba gitu bos nuhun bapak hajat tempat teh alah nu bapak dede nuhun bapak dede cingka gentosan anu langkung panjang yuswa ageng milikna nya sehat ridho pak dede tambihan deui atuh ridho mah sia mah dipenta hate minta jantung sia mah gitu bos marokana kumaha aduh aya rada haneut aya mos lah ngeunanya ka di Kang Kalungan ku duit haneut bos mau duit asak eta pirage putus make jeung mabok piranya aduh eta meni enteng nyarios si Encep pira pajargeun recenah lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng ku treuk teu pira telurat leret bos pira ta bos rek kitu wae herop pira doden wae anjing di botol lain masalah kitu sia mabok pikageleun kalkol kitu teh sapi Oji kasar deh, tong kasar anjing sia teh. Dangukeun ku si Obos, naon? Matak aing galau, 5 tahun bobogohan bos. Tuluy, ti poe Senin nepi ka poe Jumaah diantar gawe kakak hatek. Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang mipi mitohaeun bos. Kalau mitoha 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun anjing jatna tong gogok sia teh oh sorry bos santai malum aing mabok bos sia teh meuni diumbar teh gugah gogok teh sia diumbar deui apan aing mah mabok bos wajar apan mabok bos heuh tuluy kumaha 5 tahun bobogohan nganter unggah poe waktu nu teu kaliwat minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung bos dikawin tatangga bos perih bos perih bejat hati aing khawatir Syakieu mah leung bos kieu mah. Nah, untung hati ini buatan Allah, bos. Mun buatan Cina geus bajret, bos. Nya, bos. Heueuh nyaho aing oge. Lamun maneh galau kitu kulantaran kitu heuh cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh. Naon hikmahna? Naon? Meureun mana kitu oge lain jodoh maneh. Mata kitu ge awewena teu bener. Mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge aya matak pinyerieun da moal geunah kana rumah tanggana. Leung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkeun maneh geus boga budak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng. Bager deui pan leuwih nyeri. Mending ditemongkeun teh ayeuna keneh sanajan peurih tapi eta peurih teh sing jadi ubar. Setiap ubar teh pahit, ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupeuna. Eta. Ulah kitu sia teh. Nya be. Kalakah molor si anjing. Woi, aduh, atos bos dakwahna bos. Coba si eta. Mal didenge kudu frustasi moal. Tong dakwah hareupeun abdi lah. Nah, tong boroning pangkat si Obos. Kitu mamah dedeh tra didenge ku aing. Mamah dedeh dai anu terkenal, nah geula aing mah. Geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna. Nah, ngadenge aing dina dakwahna, mari kita Jumatan, mari kita salat Jumat, aing manehna tara salat Jumat, bos. Apan awewe teu bisa.
Abong nu mabok, abong nu gelo sia. Geus pokona mah kumaha lah bos lah. Ade. Heeh. Aduh, kalau neuneuh duit bos bisi sowek bos. Nya lang nitip lang. Teu cokodi lang. Cilaka gatur. Awas dipaok dalang goblok sia. Doraka sia. Maing we. Nya sakitu mending dikabikeun bebasin. Minum heula bos. Pokoknya. Naon eta teh minuman teh? Ieu non Amer. Naon Amer? Anggur merah lain bos. Arak telepel bos. Intisari. Naon Intisari? Topi miring. Murahan bos. Topi miring. Cipas. Wah mahal teuing bos. Vodka. Jack Daniel. Teka honta bos mending keneh ngontrak aing memayar kontrakan bos Vodka. Naon atuh? Iya, vodka. Teu nyaho bos vodka mah mun podol mah nyaho bos. Si jurig. Bong nu mabok sia mah. Naon atuh? Iya, Nutrisari bos. Rek mabok kumaha? Nutrisari, piraku mabok ku Nutrisari. Nutrisari nama biasa bos, oplosanana nu luar biasa. Dioplos ku. Nah, dioplos ku naon? Oplos jeung ciki nini bos. Pahang demi Allah. Ampun. Gitu bos lah. Nyanggeus atuh. Minum heula bos sok atuh. Buka heula ku encep ya bos. Encep. Tingale bos ngabodah kieu bos. Mana eueuh oge? Cari tanah atuh maneh teh bos. Dukung aing po hampura. Di bata ku aing di botol bos. Cing balik atuh mana di balik bos atuh lah dukung aing bos. Anjir we tuh dengan ngabudak kitu. Mana bos? Mabok anjir. Kada saya teh mabok wae teh goblok kitu teh. Apa sih anu mabok teh neuleukeun ka aing? Abang geus kitu tuh, heubeut tepat. Halo everybody. Selamat malam. Malam juga nenek. Selamat bertemu dengan saya. Saha teh eta? Nama saya Iya. Sabrina. Sabrina paingan cantik jelita atuh. Iya dong. Eta rambutan kagaling muntah. Kalau malam Sabrina. Kalau siang siapa? Kalau siang Saya Pudin. Dua rombongan jis. gak apa-apa. Udah jadi passion hidup. Iya bener kata. Aku masih single loh. Single aku juga sama masih single. Single? Iya. Bagus. Iya, Kalau pengen WA aku atau pengen kenalan sama aku tinggal telepon aja. Berapa nomor HP-nya? Nomor HP aku Iya. 082 785 Ya, terus? hiji kutiluan. Nah aku tiluan. Ame seubeuh jurig sia teh. Eta sok kumuan saing. Ya. Modar maneh ka kaca baju. Wah. Ya. Alah. Alah. Aya beja naon? Di kumaha? Di Tajong Angen. Paingan atuh Alah sasaran. meuni nyelekeun angen yang utah. Nyelek matu. Alah yang utah ngalah. Alah. Buah nyiram oman. Alah buah nyiram aing aduh. Nyiram. Buah hamil. Alah. Naon eta? Uy dino agung meh keluar deui. Bekaling sabaraha? Mangkaning meuli teh 5 jutaan. Nah geus saeutik 5 jutaan teh. Pan meuli jeung gorobagna. Paingan atuh. Agung Rek dikumahakeun eta teh. Hakan deui lebar. Geuleuhnya. Rujit. Rek atuh geuleuh mah bagi-bagi tak ka sadaya ta. Nya mangga nyangakeun ka sadayana ta. Kayak teu kene cokot tak kebeana ta. Si ngong mere. Alah sakedik di mangga nyangakeun tah. Jadi pandangan mangga dah. Modin. Alah.
Hayang utah hayang saweran nyungkeun ka bapak hajat atuh. Hayang nyawa ka boga oleh. Alah. Aya pocong mumun ka dieu. Kapiling sia ku aing sia. tinggal Percis kena sia jeung aing mah. oh Alah. Ya, mun kuat si Yuri. kuat geus kitu mah tenggelam Kesangka sia. Waduh, mun kuat-kuat deui sia. tinggal gitu Make naon kuat-kuat teuing? Lintah Papua. Alah, tinggang ku batu sia Ku waing. batu dah. Aduh, anjir. Naon teh hujan? Hujan di mana halodo dah Aduh, si Jurig utah. Palingan aya hujan Hasyim Jurig sia. Asuhan aya hujan kamari si teh. Kurang ajar abon mangam. Lu. naon anjing kurang mah Modar sia. Naon? khawatir Ka dieu geura. gugupai tuh oman tuh kos ka bogohna gugupai Naon? Ka dieu sia kedap abdi bade ngaharewos. Mung ah. Ka dieu. Naon? Uing rek maot. Jor. Jing. Ngan ulah jalan Cileunyi keur macet. ulah Ka Cibiru jalanna. Siap. Di mana uing maot pangbejakeun ka pamajikan uing? Naon? Omat imah nu di komplek tong dijual. Nah, heudang ngontrak di dinya na oge. Heeh, atuh Jurig aya ngontrak main di masarangan nu batur. Heuda pun bojo mah kitu galak ngajual. Nya, kamari abdi dijual ku manehna. Haji kada kitu. Payonya nepi ka botak ge payo we didudutan ku batur. Juri kemana we karab si eta. Kitu ah. Gering kalau kasadayana ah, punten. Singkil ka.
Trompet ngelewe dulu. Beak napas itu mah teh. Ongkoh ngajak demo tapi gening. Napasnya goreng itu. Bengek jadi tingali. Tadi isan. Yuh, kumaha kuring gerakan alus? Gerakan mah alus. Aya nu goreng naon? Ahlak sia mah. Itu karena pribadi. Lain jauh keneh urang lumampat teh kalaka kieu wae lain ngahibure tuh. Lain kurang naon teu puguh rasa ti kunaon le. Beda rasaan. Eta meureun kapanggih puak-puak kana ceng-celengan tetangga. Eta mah tahun kamari si tuh. Padahal teh 3 poe yang dibui. Kitu baheula teh meuni kakalakuan kitu da rumah cewek yang deket poek. Kapoekan baheula. Aya nama moal aing mah make jeung puak-puak. Paling nginjem hungkul. Ait. 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 Ya. Ya. Geus teu